goblok teh nyeurewas aing. Biasa wae rewas na tuh mang. Geus di mana sorangan mis? Sorangan mah rewas wae eta kumis mun sagede hileud aing meni gila ih. Mun piceun eta kumisna. Paling dikurut derek. Nah, jamang ulin nga dia lah, geus kesel di mah cicing wae teh. Gawe geus tujuh mulut dia kumaha ya mang teh. Dunia persilatan teh. Kamu nangtung teh nyari tadi ku dina bangku. Geus ngopi can. Siga can ngopi kitu geuning. Nyepias. Can mang can ngopi teh euy pisu ka ieu mah. Ya ini gelis kieu euy. Ieu kumis cetek dia, karep cokok. Ini yang jam tayang ini dipuki lah iman. Heuh mis. Ya ripuh nangan subrek we meni ripuh aing gonta ganti baju laan pake aing meni hat masa reudang ratan teh. Ieu lamun urang manggih duit 500 juta nya. Urang merek dipikeun ka sorangan kabeh nya. Urang mah ridho lillahi taala dibikeun kabeh ka sorangan nu 500 juta eta teh lamun urang manggih duit. Lah man nyari dibikin kabeh ka urang mah. Amun si mangge butuh duit mah. Nya heuh atuh aing butuh duit mah. Tapi urang mah engke gampang lamun deui. Si mang geus ngalindur deui wae aing mah. Anas bae didengekeun. Balik aing lah. Urang mah bener mis, urang mah kayak gampang ngalamun deui urang mah kayak urang mah mau 500 juta lamun lagi. 1 miliar urang mah. Cicing tong kabalik urang keneh.